Antar ke pasar. Sa nu gering sasar. Berbuat sok berat gering sasar mah sok rame sok ditangap. Sogan kunaon cenah make gering sasar gitu sagala disebut. Lir aing gering sasar, lihat antar ke pasar. Rek meuli gelas. Oh, gering panasnya. Oh, bakat ai panas mah. Dagangan tinggi mah sok sasar. Itu ubaran can. Lain aing nu barang gering sasar, Bang. Lihat antar ke pasar. Di mah teh gelas beak para reupus. Nya, atuh aing geus mah. Berenda tamunya ina tawang sobrak keneh. Di kumaha ubaradana we. La ilaha illallah. Abah, aweun nu ngubaran gering sasar. Hiap geuwatkeun antar ka pasar. Eueuh gelas beak para reupus aya ge di ieu dua siki aya nu nginjung. Salah atuh gering panas di keueuh mah euy kalau kamah ieu ada panas na eta mah ada panas di jero aya nu sasar gitu mah. Jadi dina otak panasna. Jadi mun ieu mah nu sasar gitu mah tekau itu tah panas. Lempo batur mang meuli teh sok panas. Sasar disebutan wah nyegik mah teh itu mah teh wah gaya mah wah tadi tuh rea sakitu nu sasar mah. Bakat nu sasar mah. Segala disebut kan panas teh aya nu meuli eta oge ning dirakor mah atuh cenah wah mun gaya cenah hirup teh mani kaos di Arab das di urang we meuli mah cenah ieu we suuk naon teh berat kitu aya nu gering panas mah nu sasar mah eta teh gering panas mah tak sasar gitu teh Eueuh gering panas di keueum, Abah. Hiap geuwatkeun antar ka pasar. Mending resep pisan teh. Di imah teh mengkes eueuh nanaon, eueuh pakeun gelas teh beak para reupus. oh angkeun wae geus di ubaran mah da di ubaran di keueum nu kitu mah bejakeun tadi tuh di keueum nu kitu mah da di keueum mah mah cager atau mun teu meunang di ubaran antap nu sasar gitu mah teu tau ieu mah panas ya kena otak gitu teh tong di ubaran antap wae engkeun nu kitu mah. La ilaha illallah. Bah, Saha atuh naam ai parah mah. Adim. Eueuh anu gering panas di keueum eueuh. Geuwatkeun hiap antar ka pasar kunaon naon? Naam atuh ai ripu mah. Naam ai ripu mah ripu di mana cenah? Abang nyusai wang hararese aya Amuk-amukan ka pasar. Amuk-amukan teu meni mun teu cenah euy maksa kudu di ubaran.